Mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Bang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Jawara Gunung Manglayang. Ieu dongeng para mitra karangan Watatang. Ayeuna teh para wargi nincak bagian ka-32. Para mitra kaum dangu, saminggu ti samada armada dibere hiji barang nu disebut siku si wulu-wulu. Ku Uyut sagarana manehna teukeuh peuteukeuh hayang maluruh indungna. Sabab teu boleh inget wae kapibeungut. Ku ayana kitu kangge Uyut sagarana teu wantun ngawagel. Margi anjeunna ngaraosieun dosa da puguh niatna armada hade. Hartina teh para mitra lain rek ngadong lunta ulin teu puguh atuh ku Uyut sagarana. Sajabati diandung dunga teh make dibekelan. Duit sagala nu gedena saketip kalawan kunok warna sari dibahanan timbal hiji. Sedang dengeuna ukur pai suung jeung cengek dijual-ujuran campur uyah dibungkus ku daun cau. Initna ti imah make kampret bodas jeung celana pangsi geus belel. Buuk nu jabrig sasaret punuk katutupan ku dudukui samak palagi ka kebon. Ari nok warna sari sajutna armada turun ti imah gawena malenguk bari ngalimba. Sabab hate leutik nambung pajauh malah tadi nama hayang milu ngan ku Uyut sagarana diwagel. Duka rekamana para mitra armada maluruh indungna nganu yakin mages jauh ti panganjerekanana. Parang harita usum katiga tarik naker, panon poe panasna meninong toreng, mata katuro lengan angin ngagelebug nyapukeun ke kebul. Tapi keur armada teu kahalangan ku kitu terus kebat lumampah bari siganu dituturkeun ku sora turaes. Anyog ka hiji tempat nu jauh ka ditu jauh ka dieu bari can panggih pisan jeung jalma saurang-urang acan. Reg armada eureun rek ngadon ngaso heula ngiuhan tanapeun tangkal asem. Red kabelah wetan red ka tebeh kulon. Siga nitenan kana legana pamandangan. Barang ngareret ka tebeh kidul bereh katingali lebakeunana. Aya pancuran caina herangakeun celang. Gerendeng armada ngagerendeng jero dadana di barung kubu di marahmai semulu bunga naker ningali cai tina pancuran meninga gelenggeng. Alhamdulillahirabbil alamin. Kabeneran itu di lebak aya pancuran rek mandi heula we bari rek nginum ngarah awak seger. Kitu gerentes hate armada jero turun ka lebak. Sanggeus tepi katampian pake anjing dudukui di udaran dipake nuruban siku si wulu-wulu. Sedeng sarung nu dipake muntel timbal disampaikeun kana seseg awi. Geus kitu mah brus mandi meni ngoyok bangun betaheun naker. Karasa cai nyesep asa tembus kana tulang tonggong. Teu lilarap make dipakean kitu ge didukuina. Sedengkeun besi siku si wulu-wulu si nogel dina cangkeng kahalangan ku baju kampret. Leos init deui kakidulkeun dina leumpang bangun sal senaker siga nu anggang karingrang teuneng ludeung eueuh ka keung najan can pernah papanggih jeung jalma nu ngaliwat oge. Tepi ka hiji tempat armada ngadon dahar heula sisi kebon huma. Dinahnapeun tangkal putat sabab beuteung geus karasa lapar. Sanajan dahar ukur jeung pai suung cengek jalujuran oge. Ari bakat tingku geus lapar mah nikmat we karasana. Asa jadi kulit asa jadi daging. Ngan edas keur ngeunah-ngeunah dahar bari ka karaopat uap ngadak-ngadak eureun. Ceuli teu sidikna rancung, panon gular-giler siga ngabagi reret sabab kadenge sora jalma tinggereneng. Ngan duka palebah mana nama korejat armada nangtung panon meni jaring jas sigan ngabagi reret tapi telila cep sora pating gerendeng tejempe ku dasar kitu amar armada timbul pantes nate rampog keur ngintip manehna. Geus aya kana setengah jamna armada ngajejentul di eta tempat leos armada init deui bari sangu sapotong di cuel ditinggalkeun kitu sutenan lain sieun ku rampog ngan manehna keur aya niat neangan nu jadi indung. Si horeng nu pating gerendeng jeung baturna teh batur-batur si Modin opatan benang pancen ti si Modin kudu neangan deui armada. Sabab waktu armada dibabetkeun ka lebak sanggeus meunang nyiksa ku si Komeng disusul deui nyampak geus eubeung. Nya maksudna si Modin hayang maragatkeun nyawa armada. Samalah harita waktu tanggalanana nu katelah si Komeng jeung baturna kabeh dicarekan ku si Modin beak bersih gumeh armada teu terus dipaehan. Para mitra pok di antara nu opatan aya saurang nu kakara nyarita bari rugreg areureun lebakeun urut dipake dahar ku armada. Dek masa teu kaharti euy. Ku balak si armada disebutkeun koit meureun kudu aya bangkena euy. Nya anda sukana hulu dek mah disusul harita ka imana eueuh sasaha. Moal dirarwe ku anjing mah kitu euy cuman
Noteng dewek dengar dia tuh tema arasi Somad si Ganudaria celengkeung baturna nu saurang deui ngomong muka telah si Arkileu ari bumal ngasa dewek mah pasti ain mawa euy ngan teuing ka mana di bawana opek we pikir ku laing lul heuh apa urang balik ke imah teh euy can aya sajam acan geus dititah deui ini ti ku Kang Modin kudu nyokot si Armada nu tas meunang nyiksa Kang Komeng teh bari sakitu ruksakna make bisa eueuh lamun kitu Kang Modin ditah nyokot si Armada geus aya sapeutingna kakara rek eueuh oge ari kahayang dek mah geus we tong make kudu dibawa euy saur dina sakitu ripuhna mah disiksa ku Kang Komeng naon maksudna cenah nya rek terus dikoitan kitu ku Kang Modin atawa manehna boga teu percaya yen si Armada tas meunang nyiksa ku Kang Komeng kitu si Arkileu dengartieun kana maksud si Modin nyari laing ku beletna ka Arkileu kapan tadi euy geus dicaritakeun ku dewek pangna si Armada kudu dibawa ka imah Kang Modin teh saupaya si Armada ngaku yen manehna ngaguna sita Nyi Maslisna sabab Nyi Maslisna tetep teu rumasa diguna sita dirina ku si Armada sedang buktina aya nyaeta sapu tangan nu dipake nutupan panon Nyi Maslisna anu geus dibikeun ka si Armada teh saja peti kitu ongkoh cek Nyi Maslisna eta manusia nu ngaguna sita si Nyi Maslisna teh ngakukeun ngaran Armada jadi ku dasar eta Kang Modin penasaran euy hayang nanya lamun si Armada tetep teu ngaku nya kitu ku Kang Modin sorangan rek diberesan kitu cek Siti Hul ngajelaskeun pamaksudanana jeung tujuan si Modin jelas hayang terus nyiksa Armada sangkan manehna ngaku ngaguna sita Nyi Maslisna dipikir-pikir mah jadi karoreksaan sarerewe eta si babalak Armada hayo ayeuna dewek jeung marane geus 20 ting ngadonting alaprak ieu neangan si babalak bari urang rajan di bakalan ukur 5 sen sewang heuh kumaha mun alah sapoe deui mah teu kapanggih ka mana deui urang kudu disusut ku urang jauh bakal beak deui cek si Arkileu arah warwargi nyawa deui sapoe mah di imah balik we nah ada cek Kang Modin ge kapanggih ku henteu geus di poe mah kudu balik ongkoan hinung si Armada geus katewak kamari ngan maneh can ngaku keneh di mana si Armada ngajadogna kitu ari eta euy hinungna teh rek diancamna teh diancam kumaha si Arkileu taletenak diancam ku Kang Modin lamun maneh teu daek nerangkeun bae padumukan si Armada rek dipaksa pirusa cenah naon cenah lah kitu perkosa kitu teh geus dikitu rek disiksa kitu uy piraku deui euy kapan inung si Armada geus kolot si Arkileu bangun kaget si anak geus kolot sotenahan euy bane we kaya jelema sangsara pake karucel awak begang lamun didangdanan mah rek euy umur paling 40 tahunan gitu ge biheung aya 40 tahun lah nu kasebut kolot kalapat teh atuh euy mana ge nyaho meureun heuh mungkin nafsu euy hese di Bandung euy kayang deui kumaha tanya we tong make diperkosa sagala atunya euy cek lain gitu sotena dari niatna Kang Modin mah deui euy da moal sarua perasaan di lain jeung itu yeuh urang hari ini teh yang urang moal aya tungtungna dore nyawa ngajadog di tempat kieu mah tema Siti Hul bari ngorejat nangtung tuluy arinit deui tujuan nama tetep rek maluru Armada sakumaha pancen ti si Modin tapi sajeroning keur leumpang teh si Arkileu teu boleh noroweco sagala dicaritakeun sagala ditanyakeun meni alah batan bibir awewe ayeuna teh nu si Armada beunang ti mana cenah beunang hati si labur urang harita mah manehna rek ka ustad maksudna rek yang si Armada anakna kawendaran Kang Modin keur aya ngalantung di buruan teu dapat carita deui harita keneh we garawal we ditewak kalawan dibawa ka imah bedana sama beurit nyampeurkeun ka ucing we tah mah kitu aya we nya tema Siti Hul horeng Nikulsum inungna Armada geus katewak ku si Modin nu maksud Nikulsum tayalian rek nyusulan sabab ninina gering ripuh bari cicingna nyaung-nyaung di sisi gunung teu boga sangkaan yen anakna tas meunang kacilakaan disiksa ku si Komeng disangka ku Nikulsum aya keneh we di Ustad Binata bari niat Nikulsum rek ngabejaan yen Armada aya nu ngakalakeun tapi kalah mapang kala ditewak ku si Modin pok somad ka karatumanya ari dewek mah teu ngarti ku perkara si Ishak eta kunaon cenah manehna nangkukna ditampilin ku Kang Modin sama ayeuna ge Ishak ngadon dikerem di kamar tukang dumai basa kamari si Ishak katingalieun tina kaca aya Armada keur ngobrol jeung si Ishak di masjid barang Kang Modin ngabejaan Kang Komeng nu maksudna mah dititah newak Armada nyampak geus eueuh di masjid ari ditanyakeun ka si Ishak manehna teu ngaku majarkeun teh eueuh si Armada cenah ka masjid padahal katingali pisan ku Kang Modin
Kuaina kitu si Ishak disangka sapongko jeung si Armada. Mata karita kene ku Kang Modin tampiling kuat Kang Goloyongan atuh. Tenggelan Kang Modin teh apa beureunan ieu mah? Eta kumaha atuh Ustaz teh nya? Eta lain Ustaz kumaha kapan si Ishak teh dinten ge kasebut bade ka Ustaz. Sanajan si Ishak bade kana Ustaz. Teu bisa majar kumaha Ustaz Winata ge. Sabuku sieun ongko ku Basubinta, bapana Kang Modin teh atuh. Ada kata-mah Ustaz Winata ngarasa keheuleun ka si Armada. Lumayan nyiksa nyimaslisna. Beunang giga dabah cenah ku si Armada. Tapi nyimaslisna mah tetep nyebutkeun teh rumasa kabeunangan diri cenah kitu. Ari Basubinta nyaungeun soal Kang Modin awan newak indungna si Armada. Kalawan dikerem di kamarna, si Somad jadi talete. Teu nyaungeun sabab bisa imah jeung Basubinta mah atuh. Jeung arang-alangka datang Basubinta oge teh masih tihul. Geus kitu majep kabeh jerempe saurang ge eueuh anu milu ngomong. Sabab geus karasa lalungse kawan tutas ting alaprak neneangan Armada. Tapi waleh geus aya kana 3 poena harita teu manggih raratanan-raratanana acan. Tamah nama opatan terus baralik ka tempatna Modin Baramitra. Pareng harita geus rek ngagayuh kawan Cimagrib. Muka beneran si Modin jeung tanggelanana tukang tenggel si Komeng nyampak keur ngawarangkong di tepas. Rentang-rentang keneh si Modin geus curinghak gancang rejat nangtung. Geuning geus daratang nen. Teu hasil meureun euy dawuh si ulakna oge. Cek si Modin bari neuteup ka anak buahna. Murting lalenghoy bangun lalungse. Acan ge arungah pok si Modin nanyakeun ka si Tihul. Kumaha hul bejana? Pokna bari neuteup. Sedeng nu ditanya mah jeung baturna tiluan. Teu naremalan anggur gek dariuk dihandap dina palupu. Kumaha banggi si Armada we? Si Komeng milu nanya. Mata kala karipuk lanceuk lah. Tu siriknya kaopat madhab di asrak ditatanyakeun kanu ngaliwat waleh teu kapanggih. Teuing lamun tiba heula tieu geus koin mah basa disiksa ku kilanceuk teh. Tawa diraweg ku satoga ieu ku ajag meureun teh masih tihul. Na atuh ai puncereng teh si Modin muncereng bari panon teh sirikna bijil kabeh. Geus modar kumaha sia kunyuk? Kapan harita basa diteang deui ku ilaing? Kaditu teu diisuk pagetokeun harita keneh deuleu. Paling lila ukur sajam lamunnya geus modar meureun kudu aya bugangan. Goblok sia kabeh curig sia. Lamun kasebut diraweg geus lo galak teh kudu aya tulang talengna sia berdua. Gablek keke nyos ngomong padu wae sia. Mantok deui sia. Kapan ceuk ilanceuk dina sakitu poe kupanggih kundeug gancang balik deui. Si Tihul wani nema bari ngadeg-deg. Puguh ditembak komo si Modin beuki angot nafsina. Para wargi sadaya ngaso heula ye. Kudu gede tanaga para mitra si Modin nafsu bagi. Mangkaning saha kadua gaplok teh atuh. Kumaha we Basubinta teng manuk teng anak meraku kunjungan. Da uyah mah tara teh kaluhur atuh para wargi mangga ngaso heula ngaso. Modin harita kalaka beuki nafsu para wargi. Di dita marantong sote lamun hasil sia juring. Cepet koloyong si Tihul ngoloyong dijitik ku si Modin. Cepet nu tiluan teh para mitra kabarerang ditampilingan. Si Arkileu teh sirikna kokowongan. Geus silanceuk tah ieu mah kumaha ye maksud kilanceuk teh ka indungna si Armada teh. Cek si Komeng setengah megatan bising si Modin katalanyuran nyiksa anak buahna. Lamun tuluy-tuluyan tarik nyiksa mah geus pasti anak buahna perlaya. Nyari si kunyuk-kunyuk teh hasil mah rek ngalaksana kudu dicaritakeun tadi ku dewek. Rek digulik sakoe indungna. Lamun tetep wae teu dek ngajelaskeun padumukan si wawalak Armada ku dewek rek dihakan dirina kalawan rek disiksa sina ngaku deuleu. Teh mah si Modin rek ketek baeud meni baketut. Harita teh para mitra sadaya sedengkeun panon kawas mata heulang ruyuk duluk dila ka anak buahna nu opatan nu keur timpurungkut kawas kunyuk kabulusan saurang ge eueuh nu warani ngomong. Teu marantok sia jurig ah. Kana deui ini tah baralik ka anak buahna nu opatan. Teu hararese kabeh tinggal leos samalah si Komeng ge turun bari nikah balik ka imahna. Ari si Modin sanggeus anak buahna areueuh teh para wargi tuluy ngoloyong ka jero. Bari panto hareup ditulakan hidig ka tukang nang pojang isaka sampah keur melengu. Harita teh nangkeup tu uro di kamar.
Koloyong si Modin ka jero deui, bus ka kamar kasampak Nyi Kulsum indungna Armada keur amewok we dihanap. Kojengkang disampeurkeun tuluy dipencrong, sedang Nyi Kulsum teu ngareret-reret acan jongjon we tungkul. Cek Kulsum, geura caritakeun di mana anak Cek Kulsum teh matuna. Bejakeun da moal dinanaon ku kuring ge, kitu deui anak Cek Kulsum moal dilaporkeun moal disiksa ngan kuring rek meremanakeun. Nah nyanteuna awak Cek Kulsum geus kumaha ngaguna sita diri Nyi Mas. Anak Cek Kulsum maksud teh geus kumawani ngaguna sita diri Nyi Mas. Nyi Mas lisna anak Ustad Winata. Sabaya paktana tina perkara saputangan jeung ngakukeun ngaran anak Nyi Kulsum nyaeta Armada. Cek si Modin nanyakeun Armada ka Nyi Kulsum. Acek mah moal ngajawab leuwih ti heula nu tadi geus dicaritakeun ka Ujang. Sakali deui teu nyaho, tetep teu nyaho, samalah tadi geus dicaritakeun pangna Acek ka dieu teh. Nyaeta rek nyusulan nu jadi anak lantaran ninina gering ripuh. Moalnya ari aya mah dimake disusul-susul ku Acek ka dieu ka ripuh-ripuh kawak sorangan. Teh mah Nyi Kulsum tetep nyebutkeun teu nyaho padumukan nu jadi anak. Memangnya keur Nyi Kulsum teu nyahoeun di mana cicingna nu jadi anak. Ulah kitu Cek Kulsum bejakeun. Moal dikukumaha ku kuring oge. Kumaha atuh Acek rek ngabejakeunana dari teu nyaho mah Ujang. Keur naon Acek ngabohong, keur naon atuh ku Acek diteang ka dieu lamun nyaho mah tempatna anak Acek teh. Geus tong nanyakeun kitu we da teu nyaho ayeuna mah Acek rek balik heula malang kudu jadi indung. Oh jadi moal ngabejakeun nya. Kudu kumaha ngabejakeunana da teu nyaho mah Ujang. Teh mah Nyi Kulsum rada kasar. Sabab keheul ku pertanyaan si Modin teu beunang disebutkeun teu nyaho keukeuh wae siga nu teu percaya. Tah kieu Ceuk. Pilih hiji di antara dua. Nah mending ngabejakeun padumukan si Armada, nah mending diri Cek Kulsum diguna sita ku kuring. Sok pilih mending kumaha. Cek si Modin ngancam. Sedang Nyi Kulsum nebatan nemalan kalah malah ngorejat sarta nampiling beungeut si Modin. Cepet bangkieung si Modin rada ngabangkieung. Atuh puguh we tamah nafsu tamah gede niat narek ngarujit diri Nyi Kulsum. Hari taleungeun Nyi Kulsum ditewak terus digeuweung-geuweungkeun ka gigir dayagdag paramitra. Kubrag Nyi Kulsum ngakubrag kana ranjang. Gabrug ku si Modin rontok sarta badu Nyi Kulsum dibebekeun nepi ka sapat. Breh samping didudut ka handap. Atuh didinya Nyi Kulsum satekah pola hoja. Awak keur ditinihan abrug-abrugan bari leungeun pukbek meupehan sirah. Da puguh si Modin geus karanjingan ku setan sakitu dipeupehan kalawan beungeutna dicakaran ge. Teu ieu dirasangan cebet beungeut Nyi Kulsum digitikan nepi ka leng-lengan teu puguh titingalian. Akhirna Nyi Kulsum cilaka para mitra sadaya. Geus kitu mah gauk Nyi Kulsum ceurik bari nyimutan awak ku samping anu ngararang kawak dibebekeun ku si Modin. Nyaan teu kapalang kalapna si Modin. Ngagusur Nyi Kulsum nu keur ceurik bari nanangkeup parigu. Puguh Nyi Kulsum ngakubrag tina ranjang ka handap. Cakbukna dijabak rada dibedol ka tukang. Lengak Nyi Kulsum ngalengak. Keur kitu cepet cerit Nyi Kulsum ngajerit tarik pisan sabab dikitik sakitu rosana. Lai getih tina sela-sela bibir Nyi Kulsum ngalai. Geledag-geledag sirahna didagor-dagorkeun kana tiang panto. Sok, rek dibejakeun moal ha? Di mana ngajedogna nu ngaran si Armada? Bejakeun. Si Modin kawas nu edan kurang setan. Tabeatna kalabatan ti sato nyiksa raga awewe nu eueuh ras-rasan. Sedeng Nyi Kulsum bororaah kabisa nemalan da puguh mepoho di kaler kidul ngadon nyuuh dina balik panto kamar bari awak ukur make kutang kitu ge talina saulah pegat. Para mitra kahanap ukur make rok rangkepan awek-awekan. Pangarita Jang Ishak nu keur dikerem di tamar tukang ngorejat. Manehna ngadengieun sora awewe ngacerit. Geus tag sangka Nyi Kulsum keur disiksa. Memangnya para mitra eta oge. Nyi Kulsum keur ngudupung dina balik panto terus ditajongan bobokongna jeung dijejak sirahna. Cerit-cerit Nyi Kulsum jejerita, tapi saurang eueuh nyalampeurkeun ongkohan imah si Modin nenggang sisi pasir. Aya ge anak buahna nu misah imah teu warani nyalampeurkeun, ngadon caricing we malah eueuh anu ngaromong saurang-urang acan. Ngaso heula ngaso. Para mitra sadaya, jep harita Nyi Kulsum jempe.
Tekadenge jejeritan puguh Jang Ishak beuki leuwas ceuk pikirna palang siang Nyi Kulsum nepi ka hanteuna palastra disiksa ku si Modin. Padahal Nyi Kulsum kapaehan teu kuat nyangga panyiksa ti si Modin. Hegak angbekan si Modin huguk hegak dada turu naek kadorong ku renghapna. Napas bari panon mencerong ka Nyi Kulsum nu keur ngajoprak kapaehan. Sia kudu kitu sugan. Teu panasaran aing pati-pati babalak anakna teu beunang geus puas ngahaka diri sia deuleu. Keun sia awal akhir anak sia bakal beunang ku sia Kulsum. Geus beunang ku aing rek dikakaya leuwih ti sia. Sinang ngaku yen anakna anjeun ngaguna sita diri Nyi Maslisna. Di mana ngaku di dinya anak anjeun bakal nyeun poe panungtungan diberesan nyawana ku aing. Kitu deui Nyi Maslisna bakal jadi kawin ku aing. Bakal jadi dikawin ku aing sabab indung bapana geus nyerengkeun ka aing. Kitu dina geurentes hate si Modin. Bari raketek ngabeubeuraan deui calana pangsi tuluy kaluar ti kamar. Gabrug pantok kamar ditutupkeun ngan teu dikunci we tuluy ngoloyong ka tepas. Katingali di luar paroek da pugugeus nyedek ka wanci Isa. Curut turun tuluy ngaleos maksudna merek nyusulan si Komeng rek diajak maturan di imah. Sanggeus si Modin turun gerendeng Jang Ishak nu keur ngajanteng di kamar tukang ngagerendeng jero dadana. Nyaan kacida biadabna nu ngaran si Modin. Tega mahala awewe tutuah teu dosa kumaha layon ceuk Kulsumnya. Dina di ruang nage moal beda ngaruang bugang sato. Wah, kari kumaha engke ieu hayang nyaho ku aing rek ditempo. Paeh ge aing teu panasaran batan dikakayaki mah. Kitu gertes hate Jang Ishak boga pikiran rek nekat. Ret Jang Ishak rarat-reret ka sisi kagigir ana breh aya linggis segede inung suku nangoh di juru kamar. Laka beneran aya linggis. Dah aing bisa kaluarin mah. Boga andalan pikeun ngadagor tarang si welek. Gerentesna deui tuluy ngarongkong linggis kalawan teu loba nu dipikir deui linggis dipake nyungkal engsel panto. Beletek engsel disada bebeletekan. Tapi kabrai panto muka lol Jang Ishak ngelol heula bari nyenyek ke linggis. Tapi di jero imah meni cempling teu kadenge nu batuk-batuk acan. Kojengkang Jang Ishak keluar harita teh para mitra ti kamar kebat ka tengah imah. Bari linggis dikatukangkeun ceuk pikirna di mana aya si Modin harita atawa baturna nyereudeg rek dihanca ku linggis. Kabeneran di tengah imah eueuh sasaha reket pantok kamar si Modin dibuka lalaunan. Lol Jang Ishak ngelol parengaret ka beulah kenca. Kebeg hatena ngakebeg leuwas lain di kieuna sabab ningali Nyi Kulsum ngajoprak silahna baloboran ku getih. Astagfirullahalazim. Duh Gusti Nu Maha Agung. Nah manusia teh kudu lenges-lenges teuing cenah. Kumaha lamun seug anakna nyahon tada teuing we ngamukna. Ka mana aing kudu nganterkeun ceuk Kulsum ieu dianterkeun ka lemurna eueuh sasaha. Ari diantep di dieu sieuna terus dipahala da itu renghapna siga aya keneh. Kumangke we lah aing hek dibawa ngejat we sugan manehna sadar kalawan bisa ngajelaskeun padumukan ayeuna. Kitu gerentes hate Jang Ishak aya pikiran rek nyalametkeun Nyi Kulsum. Teu loba nu dipikir deui ngan rigidig we Nyi Kulsum dipanggul di bawah heula ka tukang. Cag Nyi Kulsum nu can sadar diecagkeun heula sina diuk kabari nyarane kana kanang hayam. Harita Jang Ishak ngangkat heula pager nu tukang. Sedang si Modin jeung si Komeng geus datang ngan ungah masih kena aya di buruan. Bareng jeung si Modin katut si Komeng arungah ka tepas. Jang Ishak geus bisa ngangkat pager kalawan kaluar bari manggul deui Nyi Kulsum. Terus dibawa ngejati imah si Modin. Meni teu sirikna segala karumpak sagala katajong da puguk kurusu. Bari diudag-udag kasieun inggih si Modin atawa anak buahna ngudag Jang Ishak. Jang Ishak meningah hegak kesang ngoprot. Sabab setengah lulumpatan bari mamanggul Nyi Kulsum. Nucan sadar-sadar katamah geus rada jauh ti imahna si Modin. Buka geus tepi ka mana Jang Ishak mawa Nyi Kulsum. Pus si Modin jeung si Komeng arasup ka imah. Ret kana pantok kamar rada melenge, tapi teu boga rasa curiga yen Nyi Kulsum tas meunang ngaguna sita dirina. Kalawan meunang nyiksa aya nu mawa ku Jang Ishak. Ngan gek we bari diuk dina kursi goyang. Hari si Komeng gawena ngareretan we ka kamar pantok. Sakapeung ret kana lawang anu ka dapur. Ret ka si Modin nu keur lelegedayan dina kursi goyang. Bari ngelepus udud bangun nu senang hate. Kumaha lanceuk perkara indung si Armada teh ngabejakeun panu buka Armada. Cek si Komeng tuluyna teh matak euy ngabuge wae euy. Sakitu ku dewek diolo-olo weleh teu dek ngabejakeun cukup teu nyaho euy. Teh mah si Modin korejat nangtung. Turun tina kursi goyang bari mareuman kuntung kana pisin.
Geus kitu kumaha tuh Gilanceuk? Teu kumaha kapaksa we maksud dewek dilaksanakeun heuh. Ngagadabah dirina geus kitu ku dewek ditanya, tetep teu deukeun nerangkeun malah jebleh. Dari cebet teh ka dewek ngampiling, puguh we timbul hate dewek teh jadi nafsu. Tirinya mah teu anta parah deui ku dewek hantem we disiksa, kalawan sirahna didagor-dagorkeun kana panto. Terus ku dewek dibabetkeun ka juru. Ngan ke di mana manehna geus sadar cintanya ku maneh euy. Sacara dileuleyan sugan ka maneh mah bisa nerangkeun padudukan si Armada euy. Ceuk si Modin. Luas nyaritakeun tas ngagadabah diri Nyi Kulsum kalawan terus disiksa. Cing hayang nyaho ayeuna ku kuring rek diteboh heula. Lamun geus sadar kuring rek pura-pura nyelametkeun manehna, rek dibawa ka tempat barudak. Ke di ditu rek diolo-olo, sungkan we manehna daek nerangkeun. Tapi Gilanceuk mah cicing we di dieu tong nyampeurkeun ka kamar. Ojung atuh ka ditu teh heula. Kumaneh ka kamar euy? Cek si Modin. Kojengkang si Komeng ngalengkah tuluy mukakeun pantok kamar lalaunan. Sanggeus rada muka lol sirah si Komeng ngelol kalawan luak lieuk nempoan Nyi Kulsum. Kulantaran can kareret bu si Komeng ka jero, manehna ngahulang sabab nu rek ditempo nyampak geus eueuh. Kilak si Komeng malik sarta ngabejaan si Modin nu kakaragek liuk dina kursi goyang. Gilanceuk? Eueuh inung si Armada teh? Hah? Nu bale ngomong teh si Modin ngorejat terus nyirilik nyampeurkeun ka jero kamar. Yakin Nyi Kulsum eueuh tidinya para mitra kaluar deui ti kamar samalah si Komeng ge kuat ka didupak. Ngaso heula ngaso. Para mitra kaum damu, harita si Modin kebat ka tukang, ceuk pikirna bisi nyumput di tukang. Datang ka tukang beuki kaget sabab ningali pantok kamar nu da pake ngerem jang Ishak nyampak rujan. Red kana pagar acak-acakan tampak ngabongkar geus kitu maka karaha teh si Modin boga sangkaan pasti Nyi Kulsum dibawa kabur ku jang Ishak. Gero si Modin ngagegero si Komeng mencocorowokan matak manghariwangkeun. Teu leleda si Komeng nyerilik nyampeurkeun sarta nanya, "Ayeuna Gilanceuk?" Pokna bangun ruas. "Cilaka deuleu euy. Si Kulsum pasti dibawa kabur ke si wabalak si Ishak. Tigali pantok kamar uja deui. Itu pagar awut-awutan siga tampak ngaruksak. Gancang barudak bajana sina nyusul si wabalak. Pasti can jauh di dieu. Buru-buru." Si Modin meniti popolotot. Palenyang si Komeng init ngabejaan baturna kalawan teu sakumaha lila. Anak buah si Modin geus tujuhan daratang. Teu kungsi ngajelaskeun itu ieuna deui. Harita keneh si Modin paparentah ka anak buahna tiluan. Kalawan supaya dibarengan ku si Komeng nyusul jang Ishak. Sedeng sawareh caricing maturan si Modin. Geus teu mikirkeun mangsa peuting, teu mikirkeun lagu sare. Anak buah opatan aridit ku sabab sieun teh aku jadi pimpinan. Nu ini tarita di antarana si Arkilu, si Somad, si Doing jeung kapalana talian si Komeng. Minangkan dipake kepercayaan ku si Modin. Ngan si Tihua teu dijurungkeun init lantaran manehna keur aya nu karasa atas ditampiling ku si Modin. Dumeh teu hasil neangan Armada. Ngan harita samemeh anak buah nu opatan rek arinit teh si Modin ipat-ipatan heula. Ulah nepi ka jang Ishak jeung Nyi Kulsum dina kapanggihna ulah dipahala, tapi kudu bisa dibawa ka imah deui. Waktu geus nyedak tengah peuting nu nyusul geus jauh nu disusul pon kitu keneh. Atuh teu wudu jang Ishak ngarasa ripuh memanggul Nyi Kulsum. Jaba berat jaba bitis geus asa pareurih balas ti kakarait kana bangsa cucuk da puguh mangsa ti peuting. Bororaah ningali kana tincakeun. Komo kitu jalan kukurbutan kanu barala jeung saruni pantes rek sagala karumpak sagala katincak ngan henteu tigebrus kana balumbang. Tapi danya kitu sakuat-kuatna ge jalma nu setengah lulumpatan bari memanggul jelema. Kata mah nyorang jalan nanyak mudun diwuh kasieun kun mudag teu bisa katolak. Akhirna jang Ishak beuki kenor, malah ampir-ampiran rek rubuh sabab geus leuleus. Ambekan ngahengreng hapranyung, bangun eungap baju geus jibruk ku kesang campur getih, nu tingkeret celak tina sirah Nyi Kulsum kana tak-tak jeung tonggong. Temahna mareg jang Ishak eureun sabab geus leuleus. Cad Nyi Kulsum nu can sadar keneh teh diecagkeun. Harita teh sina nyarane kana tatangkalan. Gek jang Ishak diuk nyang saya dina tangkal cau. Sakujur awak lungse taya tangan pangawasa. Ngarenghap asa eungap siga nu beak napas. Ret jang Ishak ngareret ka Nyi Kulsum nu katingali sirahna ngulahek. Ceuk timuruna hatena palang siang Nyi Kulsum nepi ka hanteuna.
Pondok umur ragamang Jang Ishak ngarampak kana pigelang leungeun Nyi Kulsum, tapi aya keneh arija denyut jantung nama tetela Nyi Kulsum hirup keneh. Geus kitu gerendang Jang Ishak ngagerendang jero dadana bari ngalesotkeun leungeun Nyi Kulsum. Nya an lain beja ngaran si Modin jahat kami nabina mani teu boga pisan dadasar kamunesaan nyiksa awewe nepi ka kieuna. Hayo diri aing ngadon kasiksa kalawan dikerem di kamar meningarekeun ka jelema tahanan pisan. Teu puguh aing disangka sapongko jeung Kang Armada. Disangka aing nyalametkeun Kang Armada waktu di masjid. Sajalma ti kitu aing dicarekan beak bersih ku Ustad Binata. Nyaan telenges manusia abongkeuna ti luhurna kitu. Bapana si Modi nu katelas Basu Binta ka anakna ge nurun. Aya paribasa teng manuk teng anak meraku kuncungan. Uyah mah tarates ka luhur. Ngan ayeuna aing kudu ka mana nu dituju. Diantirkeun ka lemurna da indung bapana ge geus eueuh di lemurna. Samalah tatanganna ge geus areueuh saurang-urang acan cenah. Ngarungsi kulantaran sieun ku rampeu. Ari rek ditinggalkeun watir mangkaning jiwa awewe bari can sadar. Ari rek terus dibawakan jauh sok sieun kapanggih kudu wajib. Hayu aing ka ti deresa majarkeun mahala awewe bari rek dipicieun. Sajabat ti kitu kumaha lamun anak buahna si Modi nyarusul heug kapanggih. Beuki komo aing cilaka. Ulah-ulah diri aing jeung Cik Kulsum terus diberesan. Cing atuh Cik Kulsum sing buru-buru geura sadar. Ngara kuring bisa aya keterangan padumukan eceun nu ayeuna. Sanajan kuring ngarasa ripuh ge arek maksakeun wae ngeureuyeuh. Kajentuna karayap ngajajepkeun eceun. Kitu dina gerentes hate Jang Ishak bari neuteup seukeut kana beungeut Nyi Kulsum. Waktosna see perwargi sadaya.